di pesantren Asy-Syifa di Nararaga sejak memperingati di Isra dan di Mi'rajkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat rawu salamna mugi tetep tumetep diparuahkeun dikocor golontarkeun ka junjungan urang sadaya paduka tercinta Nabi tertinggi Rasul pinunjul yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, tabi'in atba tabi'in, para aulia, para ulama, para syuhada, para sholihin. Oke, mudah-mudahan para kawan sadayana selaku umat pangbucitna tapi selalu mengharapkan syafaatul ummati mantena. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaati mantena fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Bu, ada suasana ada. Amin ya rabbal. Anu kusim kuring dipihormat pangasapun guru kali keluarga besar urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan mantena ditambih-tambih kabarokahan ilmuna, ditambih-tambih seueur jeung rezekina, ditambih-tambih barokah keluargina. Oke, mudah-mudahan dipapainan kasabaran dina ngawrukan urang sadayana salaku muridna anu pang alirna tur pang bedegongna pang hesena pang baletna. Amin. Anu kusim kuring dipihormat al-mukarram al-alim al-alamah pangasakang ngajengan di Pasir Angin. Alhamdulillah paras aya di antara urang sadayana anu baris ngisi tausiah, baris ngadugikeun ilmu Allah pikeun urang sadayana, pikeun bakalan kahipat urang di dunia rawuh akhiratna. Doakeun pangasakan ajengan oge sami sing tambih-tambih kabarokahan dina sagala rupina. Amin ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dipihormat pupuh lembur ais pangansi, ais pangampih yakni Bapak Kepala Desa, alhamdulillah Pak Haji Presiden 3P, sareng staf-stafna, sareng keluargana, urang doakeun di urang sadayana, dina ngolah masyarakatna, dina ngaheuyeung dayeuhna, sing aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sound system. Nukusin kuring dipihormat selalu jaga standby dijagaan wae di Singapura. Alhamdulillah dengan adanya sound system suara kita menjadi besar. Kadang wante ibu, kadang ayah. Alhamdulillah. Ibu kalih bapak hadir wahai nukusin kuring dipihormat tetiasa dietang saurang-saurang diwiji-wiji. Dihitung satu persatu namun insya Allah tengirangan hormat sikuring kasadayana. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun ridho magfirah tur rahmatna pikeun urang sadayana ti wengi ayeuna dugi ka wengi anu jaga. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah belum makannya bu? Alhamdulillah. Saat nyantai malah pada barang mama enggak ini nama kan geger marhaba mah utang barang mam jeung keur ajengan cumarioskeunnya urang fokus gitu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ulah nyangkolong teuing kana waktu mangga urang sami-sami bukai acara kalawan awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli nafsin sholihah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
acara anu salajengna anu kadua yakni pembacaan hadiah garis miring sholawat doa salat marhaba sekaligus sambutan di panitia eta ku kasanpun guru insyaallah dipimpin langsung ku pamirsa Syekhul Mukarram ka pamirsa Abah wakosna mangga nyangakeun. Oke, ka pamirsa ajengan Aceng, ajengan Abu, ajengan Iwan mangga usbar ka panggung sareng sanesna kanggo ngaoskeun marhaba. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi wa rasulihil mabusi rahmatan lil alamin minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puji sareng syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil kahiji urang masih keneh panjang umur barikayan sehat wal afiat. Urang sadayana didugikeun deui juswa urang kana sasih rojab. Mudah-mudahan ku berkahna bulan Rajab dulur-dulur urang, keluarga urang nu teu darangan
sing dipaparinan kesehatan panjang yusra. Oke, notani sing dibarokahkeun tanina, anu dagang sing dibarokahkeun dagangna, nu usaha sing dibarokahkeun usahana, anu nuju kenging kasulitan dibukakeun sagala kasulitanana, nu gaduh cita-cita anu sae sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam mugia tercurah kana janten panutan urang sadaya Nabi tercinta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan wabil khusus kersana Kang Ajengan di Pasir Angin, alhamdulillah wilujeng sumping. Mudah-mudahan urang doakeun mantenakin dina ngadugikeun tausiah ka urang sadayana sing aya dina kalancaran kalawan ku pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para jengan, para asatid, dulur-dulur simkuring, wargi-wargi simkuring, khusus ketua MW Desa Cijaya, oke, ranting NU Desa Cijaya sadayana, mudah-mudahan guru-guru urang sing sarehat wal afiat. Oke, tegakantun hormatan jisim kuring wabil khusus Pangarsa Pak Haji Lurah miwareng-rengan di aparatur pemerintahan Desa Cijaya, Ketua Bamusdes LPM oge reng-rengan di Karang Taruna sadayana doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang dina ngolah masyarakatna sing aya pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Oke, tegakantun hormatan jisim kuring Bapak Haji, Ibu Hajah, para tokoh, para tokeh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, oke, tokoh budaya bisa hadir di tempat. Mudah-mudahan sadayana panginten nu hadir bapak-bapak, ibu-ibu ucapan anu tabihna terutami panginten ka jamaah-jamaah di Asyifa oge di Palih Duren nya kesana Kang Opik sareng-rengan oge sadayana jamaah di Palih Wetan di Atawakal hormatan jisim kuring oge tegakantun simkuring panginten selaku panitia penyelenggara nu kahijina kieu weh bade nganuhunkeun jeung menta dihampura sakitu we panitia. Kahiji panginten ieu teh rajaban Majelis Taklim Pondok Pasantren Asyifa. Barangkali panginten anu di bobotohan ku Neng Intan. Mudah-mudahan putra-putra urang anu belajar sing harasil ilmu anu manfaat. Tadi parantos tampil panginten inti nama harakatan sholat. Bunga teh ibu murang kalitos tiasa harakatan sholat. Nah eta inti nama wajib isuk nepi ka murid teu sholat mah angger we 2 rakaat. Umawi sholat naon margina lamun sholat bener insyaallah teu kudu dicaritakeun sholat bener bakal alus kakolot oge. Tak mudah-mudahan doakeun we putra-putra urang sing janten jalmi-jalmi anu saroleh sadaya. Oke, nu kaduana ieu teh rotinan rajaban rotinan senenan bapak-bapak. Alhamdulillah. Oke, inti nama rotinan ibu-ibu ya di lingkungan panginten RW 03 sareng RW 02 sareng RW 03. Alhamdulillah tos berjalan lami simkuring panginten dia teh mikrarkeun berarti teh rajaban teh
rajaban urang sarerea. Mudah-mudahan panginten nu parantos ngorbankeun hartana tanagina alhamdulillah. Para donatur nya alhamdulillah jadi seueur gitu nya seueur donatur sing kuring alhamdulillah. Bos-bos limbah alhamdulillah sing kuring tara kungsi nyarios tara kungsi menta alhamdulillah ajeuna parantos ngorbankeun hartana. Panginten kami memperingati Isra wal Mi'raj nakang di Nabi besar Muhammad. Peringatur nuhun panginten ka Bulurah nya alhamdulillah ajeuna selalu sok ieu kitu nya masak ngamsak kabeh alhamdulillah kitu nya ngobatohan. Atur nuhun ka Mama Inong reng-rengan sadayana ene kumbeh mudah-mudahan niat urang ngagungkeun bulan Rajab mudah-mudahan pahalana didugikeun ka sepuh-sepuh urang sadaya. Yalah pamili sebatar mah seueur pisan kitu nya utami ka lingkungan panginten ka Bapak Unang ka Ibu RW, Ibu RT, nah Ibu RT 10 sareng RT 11 anu mamaeun selalu aktif. Atur nuhun kana bantosanana sing kuring lamun teu dibantuan mah moal beres. Naon margina punten ya tadi ge kita riweuh nya riweuh teu puguh sabenerna mah riweuh ku usum nyawa nya ari bini geus kolot hujan can aya wae. Jadi teu kapikiran rek rajaban teh inget-inget pas rembo we harita mah tadi ge ngadesa teh tadi can ngadesa kitu nya. Tapi alhamdulillah dicakapeun lah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu Ibu anu aya dina meja anu teu acan tuang haruan. Naon margina ieu sedekah. Sedekah hoyong katuang, da ieu sedekah urang. Berarti beunangnya da urang-urang keneh. Mangga sing janten landong nya Allahumma barik lana bima Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadana wa hasil maqo. Mudah-mudahan nu ngiringan kana ieu peringatan Isra wal Mi'raj gabungkeun bulan Rajab sadayana dikabul pamaksadana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah tadi ayat dulu kesana Abi Ticirok sareng Umi oge sareng Padewan ya tetiasa mahadiran dina wungu ayeuna tapi tadi syuting salam pantosna kangge panginten kakang ajengan saurna nu kaduana panginten ka Palura oge nu katiluna ka jamaah. Doakeun mudah-mudahan marantena urang sing sarehat wal afiat. Mangga panginten urang tawasul saat parantos tawasul langsung hadiah ngawas Quran terasa mutan Palurah langsung kang ajengan supados beres jam 11 lastu jam 11 teh beres jeung nyatu-nyatu nawaitu lillahi ta'ala astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim min
إنك أنت الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا قهر يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله إنا نسألك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى اللهم يا الله تقديما وتكريما ومحبة لرسول الله وتقديما بالشهر رجب nu diayakeun ku pondok pesantren Asyifa Majlis Kalim bagi Masjid Asyifa anu aya di tempat anu giringan karena dia ajar kepartos karetankeun harta karena gunakan bukan Allah mugi sadayana sing kenging pambalasan anu sae mudah-mudahan karena sing berkah kesehatan hasil kesehatan Allahumma ya Allah hasil maqasidana amin wa yassir lana umurana Allahumma hasil maqasidana wa yassir lana umurana min amri dunya wal akhirati nafa'ala kulli syai'in qadir al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وشر ملك جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع صحابة الأنصار والمهاجرين وشر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها وشمالها في البر والبحر قطب الرباني وقاسي سمدني Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahatu syaitan wa syaidihi syaitu ahmad wa isyara baladatil haji jaga pengurusan haji dan bil haji tetap. Usyar jadi ibn nabi bin haji maksud khususnya Kiai Haji Jayat Jafari Akbar Syarifin Haji Muhammad Al-Tidqar Allah Ta'ala yu'li darajatin fil jannah inna alaina min barakatihi
بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البتة إلى أرواح أهل الكفر من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وعمامنا وعماتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها وشمالها في البر والبحر والشط الذي يسقط في هذه القرية Cijaya Padalatan wal musan min ahli kubur min ahli anu ngawakakeun kaya pondok pesantren wa ilaruhi min ahli anu jariyah kaya pondok pesantren wa ilaruhi min ahli anu hadir di tempat fusun min ahli anu ngiringan rajatan nusodakoh binalumi aina ya Allah wa usyurihim wa furu'ihim Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum minan niran Allahumma anzil 'alaihim rahmah wal maghfirah wa ridwan Allahumma adhum jannata ma'al abrar Allahumma adhum jannata ma'al abrar Allahumma adhum jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikhususkeun Al-Fatihah anu gaduh pamaksana, anu gaduh niat, anu sae mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Maka sebabkeun dina manah masing-masing pamaksana urang sadaya. Nawaina an aqra'al Fatihata at-turasilu bi barakatiha ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه